bener tuh. Ulah nganilai batur pedah teu ka masjid, tau nganilai batur pedah teu ka tempo di kopeah, tau nganilai batur pedah teu ngingki ka masjid. Sabab urang lain malaikat nurek nyatet amal batur, bisa jadi hareupeun Allah aya amal ibadah anu urang teu apal anu disumputkeun ku si eta. Naon cek? Nu tahajud mah kaciri atuh ibadahna. Pangaosan kieu kaciri. Amarana ibu ngaos kaciri. Tapi aya ibadah nu teu kaciri. Jeung teu sadar. Selang batur di pipir urang. Tuluy eta selang teh lesot. Ku ibu teh dipangmenerkeun. Na eudeuh ibu bebeja tuluy datang ka nu boga selang. Ku urang dibenerkeun moal. Hareupeun Allah ieu teh amal leutik tapi pahalana jadi amal gede. Jadi urang mah teu kudu hayang ka surga teh teu kudu neangan amal nu gede da can